sendal teh. Ayo. Ayo. Awak gering kene. Aduh, sirah riut gitu. Mesti kira cagera ya awak. Gebagus waktu na mayar hutang ka ceneneng aing mah aduh bararing. Ayo. Ayo, kumaha ya mayar hutang. Awak gering kene kieu aya aing mah. Mimin. Mimin. Min. Min. Naon si mah? Ngaganggu wae. Naon? Sia teh ngatorekeun maneh wae di geruan kukulot teh. Ya aing teh keur Aya koreknyaan sia, keur bagus torek sih mah di. Si emak. Naon tuh mah? Naon sih mah gogoan wae nyong anak teh keur ngeunang main HP naon sih mah gogoan wae naon arek naon bursu sok lila komana mah Aduh, sirah riut ayo. Mencetan sirah Mimin. parupa tuh mah segala hayang dipencetan gawekeun we nu cageun liwat wae buru Pencetan ayo riut sirah. nah gitu mah tuh Ya. udah Pang bejakeun ka cenah. Nya jadi sia di pencetan aing di pencetan. mah aing poe Kumaha ya teh? aing keur gena-gena Tuh. Pencetan sirah tadi ya. Ayo. Pelem euy. Ayo. ini apa tuh mah Salaunan atuh. Ya. Geus pencetan emak, pang bejakeun ka ceneneng. Wayahna kitu pisan. Hampura pisan, lain ngelejokeun, lain ngaheureikeun. Mau bisa bayar hutang ayeuna gitu. Mana ge gering keneh gitu. heeh Aduh. kurang bejakeun Bejakeun ulah teu nya. naon di tuh mah itu geus lah aing mah cangkeul Ah, sia mah urang sakitu ge lanjut. ini mah katulah Udah ku inung sakitu oge. Bejakeun we nya teh ka ceneneng. heeh Kade ulah teu buuk sia. Aduh. Budak ayeuna mah kita sakitu ku kolot oge meneh. Hitungan pisan ya. Aduh. Duh, rek lagi apa jalan ini? Sugan araya di im. Duh, dikunci, euy. Punten. Punten. Ceneneng. Mak. Ceneneng. Mana? Mama. Ceneneng, arek naon ceneneng? Sedana aya teu? Si emak teh ngagoler kene, gering kene can cager-cager. Ih, ceneneng ngarek nagih. Tadi ge kata tahan cenah mun arek ceneneng dijakeun ka ceneneng cenah mah moal bisa mayar hutang heula. Mana kerjain ceneneng. Oh, heeh tuh nya bejakeun nya, Nya, kayak ulah cenah. teu gitu. Heeh, hayu. Ayo. Mak, ceneneng geus mangkat, urang geus dibejakeun. Heueuh cenah keur bae. Naon? Sia-sia aing bawa anak teh. Kali anak pecat. Aing.